Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai sehat sadayana sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sampai seutikeula penyekaran meh urang teh bahagia. Tah gitu atur nuhun. Urang halangkeun heula Indonesia Rayanya. Ngadu aja. Siapa? Tacan orang ngawitan diajar, orang ngadoa sasarangan. Ngadoa di kawitan. Rengse. Amin. Terus ngabsen di LMS. Atos. Jadi absen we sia. Mohon siapa? Siap Fitri kunaon Fitri. Mohon Bapak. Da si Fitri kunaon fokus Fitri. Tah, gitu. Sip, Siap, semangatnya sadayananya, semangatnya. Amat kudu semangat soalna aya nama urang rek diajar naon ya. Kamari diajar naon? Kamari urang diajar. Ajak sound nanti, Pak. Sajak. Berarti ayeuna urang rek Kemari nanaonan materi coba. sajaknya, Pak. Ya, ayeuna urang rek nanaonan coba. Baca sajak. Maca sajak. Maca sajak. Maca sajak. Euy. Imun Ih, antusan sekedapnya tujuan diajar maca sajak urang kudu bisa maca sajak gitu. Serat Kawalian 2 Citra Resmi. Di dieu di puseur Nagri Halimun tepung deui jeung tutunggul ngutuleh ngalanggengkeun lalakon getih salira. Saban wanci hujan keris ngagulidag nyiksik dada nu ngatiga basa leuweung beuki lenglang letah cidra terus ngabudahkeun arei tua sapanjang walungan mangsa. Nasi urang bet bisa ningalieun eta nu maca sajak teh sae. Nu katilik urang naon? Etana Pak, ekspresina. Ekspresi. Ekspresina. Terus aya naon deui? Aya ieu Pak ganintah. Nyanyi intonasi sanes. Intonasi. Hiji-hiji. Hiji-hiji. Ekspresi, intonasi. Naon Lita naon? Sora Pak, sorana. Sora. Yeuh. Bapak aya video hiji deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Jajang Limaria. Dinten ayeuna urang baris medar perkara maca sajak. Naon dari maca sajak teh, kumaha teknik-teknik maca sajak teh, urang dipedar danget ayeuna. Nah ekspresikeun sajak. Nah ekspresikeun sajak teh nyaeta salah sahiji kagiatan ngapresiasi sajak. Ku cara maca sajak, teks sajak dibaca bedas. Deklamasi, teks sajak ditalar, tuluy digalantangkeun bari pepeta. Ilaharna sajak anu dibaca teh nyaeta sajak lirik. Aya sababaraha panyajak Sunda anu kawentar nepi ka kiwari. Masih kena eksis dina maca sajak-sajak Sunda. Seperti Godi Suwarna, Ayi Kurnia Sukmasyarakat, Cireti Isnendes,
Rinrin Chandra Resmi, Iman Soleh, jeung Dodi Kiwari. Anjeunna eksis pisan di medsos kanggo maca sajak-sajak Sunda. Dina maca sajak Sunda aya sababaraha teknik anu kudu diperhatikeun upamana urang rek maca sajak. Numutkeun Abdullah Mustofa aya 3 teknik. Anu kahiji wirahma, anu kadua wirasa, anu katilu wiraga. Tiluanana biasana disingkat jadi triwira. Wirahma, wirasa, wiraga. Anu kahiji wirahma. Wirahma teh patali jeung teknik sorak vokal. Sorak kudu pedas tur jelas. Bentes ngucapkeun kekecapan atau artikulasi. Jeung hade ngatur anca-gancana sorak atau intonasi. Tujuanana sangkan maca sajak teh jelas jeung genah kadengena. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo pagunungan, Paul lautan. Anu kadua wirasa. Wirasa teh patali jeung pasemon atau ekspresi tur penjiwaan isi saja. Pasemon teh kudu merenah saluyu jeung isi saja. Lamun misalkeun sajak ngagambarkeun sumanget, kudu nuduhkeun pasemon anu pinuh ku sumanget. Sabalikna, lamun isi sajak napi kasedihieun, kudu nuduhkeun pasemon anu sedih. Tujuanana sangkan jejer rasa wirahma jeung amanat saja bisa katepikeun. Wiraga, wirahma, wirasa, katilu aya wiraga. Wiraga teh patali jeung gerak awak atawa gestur. Gerak awak kudu efektif pikeun nuduhkeun bagian-bagian sajak anu dianggap penting. Sangkan maca sajak teh leuwih resep, batak ngirut, jeung eusi sajak leuwih dipikaharti. Tilu teknik eta penting pisan pikeun urang diajar maca sajak. Wiraga, wirahma, wirasa. Urang kudu remen latihan lamun rek bisa maca sajak. Sakitu kanggo pedaran dinten ayeuna ngeunaan maca sajak, hapunten bilih aya kalepatan sampurasun. Aya naon tadi teh cenah dina maca sajak teh? Aya wirahma, wirahma, wiraga jeung wirasa. Lamun tadi intonasi jeung vokal. Intonasi jeung vokal. Wirahma, ekspresi lebet kak? Wirasa, ekspresi mah wirasa cim. Lamun wiraga? Pasang peta. Dah. Nama buka HP. Aya sajakna. Sajak naon eta? Seuneu Bandung sanes, Pak. Seuneu Bandung. 1, 2, 3. Di dapur Cikapundung. Di dapur. Seuneu Bandung dayang tumbik tupai tutupna. Tangkuban perahu jadi surupnya. Urang sundut Urang sundut nyeungeut obor kamerdekaan.
Bray. Bray caang lampu neon Jutaan watt. langit kemprai, langit harapan. Sunut-sunut dari kawani. Ngalentap segala Kasih. ngahuru Ngahuru bela-bela. bela-bela. Ngeblak. Ngaduluk leweng gonggong langit langgong. Asia, Afrika, Asia, bebas. merdeka. Wah, dah Rasa gitu. bapak. Da karek maca atuh. Orang butuh sababaraha proses jang diajar maca sajak, sababaraha kali jang praktek maca sajak kakara bisa ngelancar ngomongna meh wirahma wirasa jeung wiragana geunaheun gitu. Makana ku Bapak di piwarang maca sajakna heula. Ieu sajak kira-kira suasanana kumaha anu karasa kurang kumaha? Sumanget. Terus ieu sajak sumanget. Jadi orang rek maca sajak ieu kudu sumanget. Gitu. Coba ayeuna pada kahiji Karsim, pada kadua Leni, pada katilu Pendi, pada kaopat saya jadiin wajan. Eis. Sene Bandung karena Yudi Brata. Saha nu bisa mareman seuneu Bandung. Geni sakti nu nyebrot di dapur Cikapundung. Najan laut kidul ngoletrak dipake nyiram. Sena Bandung. Deyang sumbi gupai pucukna. Tangkuban parahu jadi sulungna. Sud orang sundut. Nyenget obor kemerdekaan. Bray caang lampu neon jutaan watt. Langit ngemprai langit harapan Sene teneng geni kawani ngalentab sagara kesik ngahuru ngabla-bla ngaduruk leuweung gonggong langit langgong Afrika Asia bebas merdeka. Sene nyebrot di dapur Cikapundung. Geni sakti cahaya ilahi hama bisa dipadeungan. Mantep. Kayaknya Pak. Jagoan, teu nyangka. Bisa tuh kudu diajar maca sajak langsung we urang maca tampillah di hareupnya. Siap. Pak. Aduh, jika tadi nuka tinggal lupa di video iya kan nuka tinggal nangan wirahma sareng wirasanya orang kan bisa ninggal intonasi ngarasakeun intonasi ninggal ekspresina gitu wiragana teu acan katinggal jadi tugasna maca sajak ya. Bapak enggak istirahat, Bapak. Di video gitu, Pak. Nah, bener tah maca sajak, rekam, maca sajak nu ieu we nu Sene Bandung. Rekam, kirim ka upload ka IG masing-masing. Upload. Masa Masa nggak IG? Baru IG Pak, na Facebook we nya. Ke Facebook we, Facebook. Pak, ngina IG. Ya bae rek IG rek Apana Facebook. Tenan naon ketek Tapi kami Bapak. Tiap Pang Jadi ketek nami halus. Bapak. Omat aya Pak. wiragana nya gesturna kudu katingali. Gitu. Ayeuna bade ditaroskeun kanggo tugas. Gitu. Sakitu kanggo dinten ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana. Tadi tos saray maca sajakna. Kantun nyalira-nyalirang ke upload ka IG Bapak. Teras omat anggo bahasa Sundana. Pakai bahasa Sunda. Tong hilap. Ingat pesan ibu mencuci tangan, memakai masker, terus teh naon jadi menjaga jarak. Tak tanya tong hilap. Turun kenapa rata sana sampurasun. Sampai